Sumuhun leres pisan mama. Sareng Kang Darga oge kamari kartos ngarioskeun ka abdi. Nya perkawis eta aki-aki anu bade ngabebaskeun Sukmana pun bapa teh mung anjeunna teu kiateun ngayonan wawasenna eta nini nun lah nini cengkir. Teras kedah kumaha tuh mama? Ceuk Sena minta kepastian ti mama ajengan. Kieu ayeuna mama yakin tur percaya ka Ujang. Ujang mah jalma anu saumur-umurna tara boga dir ka sasama. Kasasaha teu boleh adab jeung sopan. Sindakna Ujang mibanda hati anu bersih, kitu nurutkeun mama. Lain muji peda hareupeun. Dan memang kitu katempo jeung kapandungan anakku mama oge. Sanajan mama teu unggah poe tepung jeung Ujang, tapi mama bisa nganyawankeun kana pasipatan Ujang. Mama bisa ngubaran atau nyareatan ke Bapak Ujang. Ngan mama rek mere hiji kitab. Ya mudah-mudahan ku syariatna ieu kitab Ujang bisa musnahkeun segala rupa ilmu kadijayaana eta nini kalawan bisa ngabebaskeun deui lembut tanana Bapak Ujang nu ayeuna keur dikrem di tempat eta nini. Ye tarima Jang. Kituna teh bari ngodok saku kampretna. Berehel aya buntelan leutik segede peureub. Dibuntel ku lawan bodas kalawan hatena anu can ngarti. Sena nampanan eta barang. Barang naon eta mama? Tanya Sena sabada narima eta buntelan ti mama ajengan. Eta barang mangrupakeun kitab leutik. Gedena tileuwih ti sagede kayu api ari ngaranna nyaeta Kitab Mustika Panggendam Sukma. Pokona engke oge bakal aya maunatna. Tapi omat ulah sakali-kali dipigustinya sabatas dipupusti we. Pisiti kosewan kana jurang kamusrikan. Paham beureun maksud ceritaan mama. Insyaallah segala rupa paniatan Ujang bakal tinekanan. Syariatna tina maunat jeung khasiatna ieu kitab mustika. Hakikatna mah taya deui iwati nu hiji nyatana Allah Azza wa Jalla anu maha ngawasa kana segala rupa hal anu gumelar di alam dunya ieu. Ceuk mama ajengan nerangkeun ngeunaan kagunaan barang anu kasebut Kitab Mustika Panggendam Sukma anu harita geus dibikeun ka Sena. Nuhun atuh, hatur nuhun pisan atuh tina kapercatenanan mama ka abdi ngabaris ieu kitab pusaka. Insyaallah ku abdi tangtos bade dimulai sareng dipupusti. Sanes bade dipigusti da teu aya deui kakiatan di alam dunya ieu mah lintang kakiatan sareng kakawasan anjeunna nyatana Allah Ta'ala. Mugi-mugi ku cukang lantaran ieu kitab pun bapa tiasa didamangkeun deui lelembutanana tiasa manjing kana jasadna. Walaun Sena kalawan teu boleh dibarung ku rengku. Nya kitu pisan Jang. Mama oge geus lila sabenerna neangan jalma nu bisa jadi pangwaris ieu kitab mustika teh. Sanajan mama ngabogaan anak lalaki sadua-dua, tapi da lain bagianana. Alhamdulillah ayeuna mah geus aya pangwarisna. Nyatana Ujang. Mama percaya sapinuhna Ujang bisa ngahiji sarendeuk sajiwa jeung eta kitab mustika anu katelah Kitab Mustika Panggendam Sukma. Punten mama, dupi khasiat sareng kagunaanna ieu kitab mustika teh kanggo naon wae menawi teras cara ngagunakeunna kumaha. Sena ngarasa masih penasaran ngeunaan kagunaan jeung cara ngagunakeunna kitab mustika nu ayeuna geus jadi milikna. Ceuk mama oge tadi engke oge bakal apa tur nyaho Jang. Bawa we ayeuna mah niatkeun we hayang nulungan Bapak Ujang. Tangtu engke oge bakal aya jalan. Hakikatna pituduh ti nu Maha Kawasa cukangna mah nya alatan tina kitab mustika eta kitu ta Jang. Mama ajengan leuwih ngajentrekeun. Atuh Sena oge kenempo ungut-ungutan cing cirining ngarti kanu naon diterangkeun ku mama ajengan Sodikin. Pikeun anu saterusna Sena amitan ka mama ajengan bari terus-terusan nganuhunkeun. Ku mama ajengan oge diidinan anu akhirna jerut weh Sena turun ti imah. Kebat lempang mapai jalan lembur geus nepi ka jalan gede Sena megat oplet nu kakidulkeun jurusan ka lemburna. Wanci memeh magrib Sena geus nepi ka lembur.
Harita samemeh cacarita ka indung jeung kalanceukna manehna gura-giru kacai sabab sakedeung deui geus rek ngincak wanci magrib. Da ari salat asar jeung lohor mah tadi oge geus milu di Tajung aya di tukangan imah mama ajengan. Kumaha geus aya jalma anu rek kumbaran Bapa Ujang teh geuningan teu ka dieu? Tanya indungna nalika geus dariuk ngariung di pertengahan bari tugur anu gering. Sabada tiluanana kareng saya ngaralaksanakeun salat magrib jeung salat isya. Memeh ngajawab sena melong kana beungeut bapana nu katempona mungkin pilih khawatireun bae. Alhamdulillah mah oge akang. Abdi parantos tepang sareng jalmi anu disarioskeun kamari ku abdi teh nyaeta sepuhna Kang Atang namina pangarsa Mama Ajengan Sodikin urang lemburan Capanjang anu kalebet ka daerah Majalaya teh pokna ngajelaskeun ka indung jeung kalanceukna. Terus kumaha cenah geuningan teu kabawa Mama Ajengan ge iraha rek ka dieu pikeun ngumbaran bapana atuh. Cek Darga bangun anu rada hanyelu. Nya Ujang iraha atuh ka dieuna. Biru milu ngengklokan deui. Kieu mah oge ka akang anu saterusna barabat weh sena nyaritakeun ngeunaan dirina nu geus diwaris hiji barang nyatana kitab Mustika Tea ti Mama Ajengan Sodikin. Dijelaskeun oge yen cenah manehna sorangan nu bakal nyareatan nu jadi bapana. Syariatna dibantu ku kitab Mustika, hakikatna mah nya tinu Maha Kawasa we. Tah kitu mak akang janten ari Mama Ajengan mah tiasa ka dieu mung anjeunna masihan ieu kitab ali ka abdi nya daroakeun we kumaha sareng ku akang mudah-mudahan abdi saenggahna tiasa mulihkeun deui kasawatna bapa sangkan uih deui lembutanana manjing kana waruga. Cek sena mungkas caritaanana. Kutan kitu nya Jang nya leuwih hade kitu atuh. Sok kumaha didoakeun pisan moga-moga sagala paniatan Ujang dikabul ku Allah anu Maha Sagala Rupina. Rek iraha ngamimitian nyareatanana. Terus kumaha deui carana? Cek Birum neutup seukeut kana beungeut anakna. Darga oge sarua hayang buru-buru nyaho ngeunaan cara kumaha-kumahana adina ngubaran anu jadi bapana. Abdi ayeuna bade kacai heula mah. Engke sakedap deui kinten-kinten tabuh sawelasan insyaallah bade netepan hajat dan dadak anu makawasa supados dipasihan pituduh sareng carana kumaha kedahna nyareatan bapa gitu. Mudah-mudahan ku syariatna ieu kitab Mustika paparin ti Mama Ajengan hakikatna ti Gusti Anu Maha Widi abdi tiasa mendakan cara margi da kitu saur Mama Ajengan ge. Cek sena nerangkeun ka indung jeung kalanceukna. Sanggeus puguh kitu kateranganna mah Birum jeung Darga ngarasa regreg. Duanana ngarasa yakin sena bakal bisa nulungan anu jadi bapana. Bisa cager serta sadar secara sabihara bihari deui. Kuacapkeun harita wanci geus nincek kaliwat tengah peuting. Birum jeung Darga keur carindelu nungguan anu gering. Kebeneran peuting harita mah tatanggana taya urang-urang acan anu milu maturan. Teuing beunankeun arayap keperluan we da paruga kawajiban sewang-sewang tatanggana Birum oge. Sawatara eta sena anu kakara rengse ngalaksanakeun salat hajatna katempo gersila meneko bari meureumkeun kadua panonna. Dua dampal leungeunna ditamprakeun ka luhur. Ngeunada kanu Maha Kawasa sangkan dipeparin pituduh pikeun bisa nyareatan anu jadi bapana. Hari kitab Mustika pangwaris ti Mama Ajengan harita dikepeul ku leungeun katuhuna. Selang sababaraha menit karasa dampal leungeunna anu keur ngepeul kitab Mustikana jadi ngaheab haneut semu panas. Lila-lila awakna asa ngangkat ka luhur. Beukila beuki karasa hampang tur ngoleang anu akhirna kadenge ku manehna aya sora-sora aneh kana ceulina. Kulantaran kebek ku rasa panasaran bray sena ngabeuntakeun kadua panonna. Gebeg
Sena pohara ngagebegna sabab tetela manehna geus aya di hiji tempat anu lain di jero kamar jiga samemehna tadi. Kaayaan di dinya ukur remeng-remeng di langit aya bentang sasiki-siki acan. Sora-sora sasatoan nu kadenge oge mungguh asa araraneh. Beda jeung sora sasatoan nu sok biasa sada peuting nu aya di lembur. Teuing wanci wayah kumaha harita teh. Disebut peuting asa lain, disebut berang oge lain. Sena antukna sadar yen manehna geus lain keur aya di alam manusia. Sabab apan cikeneh manehna teh keur aya di jero kamar. Di mana ari ieu nya? Tamjeng tempat naon deh? Asa kakara aing maning cek aya tempat. Boboh lain alam manusia ieu mah. Sabab kaayaan sakurilingeunna ge meni araraneh kieu geuningan. Ceuk Sena ngomong sorangan. Saterusna manehna lalaunan ngalengkah ka hareup. Dikenca jeung katuhueunana rembet ku kakayon nu pajejeut jiga nu ngahaja dipagerkeun. Jalan anu keur disorang ku Sena ngabulungbung panjang ngaker. Tapi nepi ka denget harita Sena can manggih anu nyurigakeun. Anu akhirna manehna diuk di sisi jalan dihandapkeun tangka nu ngarumpuduk. Tanggalna moal kurang ti 2 beteung munding gedena teh. Bari nyusutan kesangna nu ngagarajag kana pipi ku tungtung bajuna, Sena ngageurentes jero hatena. Aing yakin ieu lain keur aya di alam manusia. Tapi mangrupakeun ambangsana lemas atawa siluman. Tapi naha kita tadi aing can manggihan jeung makhluk pangeusi ieu tempat sasiki-siki acan geuning. Keur kamarana jeung dimbarana caricing nanya kitu ceuk entesna. Bari melong ka jalan nu ngabulungbung nu aya di hareupeunana. Hayang nyaho aing rek neruskeun leumpang deui mapay ieu jalan. Mudah-mudahan we aing sakencangna bisa manggihan bab aing nu keur aya di ieu patempatan. Sabab aing ngarasa yakin matak aing ujug-ujug aya di dieu oge pasti mangrupakeun pituduh jalan pikeun bisa manggihkeun lelembutan bapak aing anu keur aya dina kungkungan ini teh. Sakumaha katerangan ceuk Mama Ajengan Sodikin. Nya aing kudu lumampah deui mun kieu carana mah. Sabab bisi jasad bapak aing kaburu teu kuateun anu akhirna balukarna sukmana oge tangtu moal bisa ditulungan. Percuma meureun. Ngomong kituna teh bari cengkat terus leumpang deui mapay jalan nu ngabulungbung. Kurang leuwih aya 10 lengkah barang Sena ngareret kabeh kencaeun jalan nu keur disorangna. Breh, katara aya jalan leutik nu katempena jiga asup ka hiji wangunan. Sena jadi penasaran terus manehna mengko. Satuluyna leumpang mapay eta jalan satapak. Srog, Sena anjog ka hiji wangunan. Jiga wangunan imah baheula di luarna ngajejembrung kujukut jeung tatangkalan. Nambahan geueuman katempona. Lapat-lapat kadenge ti jero bangunan sora aya anu humarurung. Jiga sora jalma anu keur nandangan ka nyeri. Sorana les-lesan jiga kabawa angin. Tempat naon ieu? Gila. Aing ngadenge aya sora di jero ieu wangunan. Sora naon nya? Jika sora jalma anu keur humarurung, boa-boa. Gerentesna Sena bari ngagancangkeun lengkahna ngadeukeutan ka lawang wangunan. Teu lila oge jog srog manehna ka hareupeun lawang eta wangunan. Barang breh katempo di hareupeunana aya hiji jirim anu ngelemeng hideung nu keur diborogo dina tihang. Geus jelas eta teh nyatana jirim lemesna Mang Juha anu keur aya dina kungkungan Nini Cengkir. Sakumaha nu teu kungsi kacaritakeun nalika Aki Maun anjog ka eta tempat. Kualatan kahebatan jeung kaehengan kitab mustika gendam sukma anu aya dina saku bajona anu beunang disebutkeun oge geus ngahiji jeung dirina. Harita Sena bisa nempo kalawan jelas tur eces kana jirim nu aya di hareupeunana. Sanajan kaayana keur poek mongkleng tapi jelas Sena bisa apa yen eta jirim teh taya lian ti bapana. Pak, Bapak, ya abdi Sena. Ya abdi Sena dong kapak. Hayu urang mulih. Jantos sakedapa. Pokna itu
teh bari ngalengkah ngadeketan. Tapi karek oge ngalengkah, nah atuh jukcel gedeg di hareupeunana nyaho-nyaho aya hiji jirim anu pikasieun gede nakar. Ngajega nu kangen ka bapana, halangan kana laju lengkahna sena. Dedeganana teu beda jeung buta hejo. Da memang buta hejo meureun eta oge. Tapi da teu hejo kita ngawakna oge. Tapi ieu mah hideung, leuwih hideung batan bujur katel anu cadu di kumbah. Huluna botak polenang meuni sagede tolomong. Coba aya tandukan deui meuni ngarak, meuni ranggaek jiga tanduk uncal. Matana bolotot hurung jiga ruhak lulukan. Etahna ngaleang nepi ka kebai semet dada. Leungeun katuhurna nyekel gada gede naker sagede tolomong. Dadana katempo buluan meuni ngajembrung jiga leuweung. Kur kitu cakakak eta makhluk teh ngagakak seuri mini lelengakan jiga anu mangih ka bunga. Sarana nepi ka handaruan ngajadikeun taneuh anu ditincek ku sena harita oge buat kangarieg jiga aya lini. Lalai badot jeung ngoreak oge anu keur carineten di luhur wangunan kuat kabirat harariber atuh ngajauhan. Asa reuwas meureun ngadenge sora anu seuri nu ngaguruh jiga sora angin puyuh. Manusia ngarek nahawan ngajol-jol kadieu hayang dingakan nya teh ku aing. Nah, dadana nepi ka eundek-eundekan bakat ku tarik-tarikna seserian. Kagabah sia. Make jengrek ngahakan sagala ka aing. Iling ka itu, ingkah. Untuk ngahalangan kana jalan kuring. Saha anjeun? Kenaon aya di dieu? Jeung naon sababna bapak aing aya di dieu ieu? Saha nu marentah sia? Jawab cenah sakapeung sia sakapeung anjeun kitu nya nyebutna teh. Teu sieun semawana keung manehna sanajan makhluk nu aya di sising hareupanana wujudna pikasieun saperti kitu oge. Kalah malik tumanya cenah teh ka eta makhluk anu wujudna mangrupa buta hejo. Belagong sia ngaing nanya ngalah hiang iluan nanya tapi ngeteu neon bisi can ngapa aing nu ngatelah ki borongo anu moal ngayanan dingna di sangalam dunya ieu. Ngarek nganahaon nyor-nyor ke tempat ieu ngayuh nyeunga ngomong pokna rada teu kaharti ngomongna teh sabab jiga anu ngirung kadengena oge. Hade teu naon kuring rek nerangkeun ngeunaan saha ari kuring jeung naon pamaksudan kuring pangna datang ka ieu patempatan. Ngaran kuring nu katelah sena kadatangan kuring ka dieu teh lian rek mawa balik wujud lemas bapa kuring nu ayeuna aya di stokangan anjeun nu keur diborogon jeung perlu dikanyahokeun eta jalma anu ditalian dina tihang teh ternyatana eta bapa kuring. Jadi haling ulah coba-coba ngahalangan kana pamaksudan kuring. Cuk sena tandas jeung langsung nerangkeun ngeunaan dirina katut pamaksudanana ka eta buta nu ngaku ngaran Ki Borongo. Gabahna ieu manusia nganu ngaranna Si Junga geus jadi kawanan dunungan ngaing dia. Nyaho teu saha ngaran dunungan ngaing pasti sia moal nyaho nya ngaranna Gusti Ditengkring sia. Ngayeuna ngaing ditugaskeun mikeun ngajaga ieu nawanan misi kabur. Jadi lamun ieu rek mawa imang nusa artina kudu bisa ngalengkahan heula pangke ngaing sia ngontohon ganti cek Ki Borongo nyarita kituna teh bari lempang ngagegag leuwih deukeut ka tempat nangtungna sena. Matana katempo beuki hurung awakna oge katingali jadi baruluan meuni rancung tur hareuras teu beda jeung inyuk. Mireung hal saperti kitu sena oge jadi waspada sabab tetela tur geus jelas eta buta teh nyatana buta patalukarna nini cengkir anu diparentahkeun pikeun ngajaga jirim lemes bapana.
teu nanaon sabab kuring oge datang ka dia teh lain ukur mawa maksud hungkul tapi geus dibarengan jeung kawani sarta resikona sok mun anjeun rek ngayakeun tindakan mah ku kuring oge moal ngajatkeun ceuk sena teuneng tur ludeung teh rasa kakeueung manehna ngarasa yakin kana dirina oge nu leuwih yakin mah kana welas asihna maha kawasa nyatana Allah maha welas tur maha asih anu pasti nang tayungan kana niat hade manehna nyatana nulungan nu jadi papana tina kungkungan pangawasa ilmu curigna nini cengkir lian ti kitu sena oge ngarasa yakin kana kalinuhungan kitab mustika pangwaris ti mama ajengan sodikin teh anu disebutkeun geus ngahiji dina dirina. Wah ya bapak cat ngaher dipepeuskeun ya hulu tetah kungaing bareng jeung nyarita kitu salabar leungeun katuhuna nyeleber rek ngarangeum kana sirah sena sacara teu sadar badan sena harita jiga aya anu ngangkat ka luhur anu saterusna leungeun Ki Borongo jadi milepas kalah ngarangeum kana benteng lawang tadi aya di satu kangeun sena berusut bledag saharita benteng wangunan anu karangeum leungeun Ki Borongo langsung runtuh nimbulkeun sora anu ngabledag disusul ku ngaguruh jiga sora angin uyuh di limbungan mireung panalajangna teu keuna kana sasaran Ki Borongo jadi ngeburingkal amarah matana katempo mungkin hurung ngabebela di ruhak lurukan harita keneh sukuna diangkat rek dipake ngajecek kana dadasena samarukna meureun lawana aya keneh dihareup jebrot dapah sukuna anu sagede pantot teh langsung ambles kana jorotanna nimbulkeun sora anu ngaguruh deui wae sedengkeun ari anu rek ditijakna mah harita geus aya di saluareun wangunan sena oge sabenerna teu ngarti nah awakna asa aya anu mawa nyaho-nyaho aya di dinya alhamdulillah Gusti isim abdi parantos diselametkeun tina bahaya anu ngancam nyawa abdi aing yakin syariatna linuhunganna ieu kitab mustika mugi-mugi Gusti abdi tiasa nyalametkeun sinar ngajait ka pun bapa anu ayeuna nuju nandangan panyiksa teu jalma anu deleka itu gerentas hatena sena panonna mencerong ka hareup harita katempo Ki Borongo keur ngagegag ngadeukeutkeun ka lebah manehna murang ajar mah manusia ngakareun nyuri ngaheureuikeun ka aing ngicik sia mangehen ceuk Ki Borongo kituna teh bari ngajega kurang leuwih 3 lengkah deui jarakna ka nangtungna sena licik naon licik kumaha we carana nyalametkeun diri mah pirah ku kuring kudu cicing wae sawatara nyawa kuring jelas-jelas keur kaancam teh sena estu teuneng taya kakeueung nyaritana teh wah ngira ngobam bacot ngobelek dingakan ngatah-ngatah nyiah kungaing kituna teh bari ngarontok dua leungeunna rangga rek ngarawuh kana awak sena tapi kurang leuwih samita deui eta dua leungeunna nepi kana sasaran nah atuh jugrowok Ki Borongo langsung ngagorowok barang sena nempok ka hareup kasampak Ki Borongo harita geus ngajurah roh mending ngabugigag hareupeunana bari terus kegerungan jiga anu nahan ka nyeri har kunaon teu pupuguh anjeun teh buta rasaan kuring mah da acan naon tadi ge cicing keneh di dieu cek sena bari neuteup seukeut kana beungeut Ki Borongo waduh icik ya mah ontol ngabongohan ngangaing waduh ngulu ngaing ngasameulah ngieu cenah cek Ki Borongo bari nyekelan sirahna nu karasa asa eumeur asa dibabuk ku beusi nu bobotna ratusan kati naon atuh sabenerna pangna kajadianna saperti kitu jeung saha sabenerna anu nyerangka Ki Borongo basa tadi nalika dua leungeun Ki Borongo anu rek ngarawuh ka awak sena sacara teu kanyahoan jeung teu karasa ku sena tina sajeroning badan sena harita ngablesat cahaya bodas anu saturuina eta cahaya bodas teh neumrag kana sirah Ki Borongo bisa dipastikeun eta cahaya bodas teh tangtuna oge kakuatan tina kitab mustika panggenam sukma nu harita
geus manjing dina dirina. Tapi sanajan geus kitu oge Ki Borongo masih keneh aya hojahna. Harita manehna maksakeun deui hudang. Tempo jajarig jegan saenggeus rada eta tegnang tungna blesur. Dengan katuhuna ngablesur rek ngahantem kana sirah Sena. Bika ngakuruh angin sambarnana oge atuh. Tapi Sena gentak areundekeun badana ka handap. Bareng jeung kitu leungeun katuhuna ngablesur nyodok kana ping-ping katuhuna Ki Borongo. Sena oge sabenerna lain kahayangna. Manehna ngayakeun gerak jeung serangan saperti kitu teh estu jika aya anu mawa. Sakali deui ieu tangtuna tina kalinuhungan jeung kahebatan kitab mustikana nu geus ngahiji dina diri manehna. Cebrot duar. Waduh, wabah. Bareng jeung ngagorowokna Ki Borongo nu ping-pingna kakeunaan tenggelan Sena. Saharita jirimna ngiles di tempatna. Kaayaan dadak yakala jadi simpe teu kadenge sora naon-naon. Sora sasatoan nu araraneh oge ayeuna mah geus teu kadenge hiji-hiji aca. Sena gagancangan buru ka bapana nu harita keur diborogod dina tiang wangunan. Pak, Bapak, ya abdi Sena, Pak, hayu urang muli. Margi Bapak parantos lami teuing aya di ieu tempat teh. Awatos ka emak di bumi. Ituna teh bari nyamperkeun ka bapana. Ujang, Jang Sena, Jang Sena, Jang Sena ieu teh. Aduh, bagja Jang. Bagja pisan Ujang aya ka dieu. Bapak geus kesel tuh. Bapak geus kesel tur kasiksa ya di ieu tempat. Ayeuna Ujang aya ka dieu. Bagja. Ka mana jalan ka lembur Jang? Jeung ari ieu teh aya di tempat naon? Di mana? Cek Mang Juha ngarasa bunga nu teh suanganna. Ku ayana Sena datang ka dinya pikeun nulungan ka manehna. Muhun Pak, kiantos sakedap. Cek Sena saterusna manehna ngaragamang kana tali nu ngaborogod awak bapana. Bari dina jero hatena neda kanu makawasa sangkan dibere pituduh. Gesan jalan sangkan bisa kaluar ti eta patempatan. Kocapkeun deui ayeuna di imahna Birum. Harita wanci geus ampir nganggayuh ka Janari. Birum jeung Darga masih keneh sarineluk nungguan nu gering. Tapi sambot keur kitu kerjet. Suku Mang Juha ketempo kekerjetan. Burinya Mang Juha anu tadi ngalempreh tempes-empes teh harita mah bisa hudang. Tuluy gigisik bari rata rasak kurilingeunana. Red ka Birum, red ka Darga. Bapana geus sadar, geus cager bapana. Darga, alhamdulillah Bapak maneh teh sadar deui ayeuna mah. Duh nuhun Gusti. Bapana. Birum meuni hariweus. Leungeunna nyekelan kana leungeun sarakinna. Darga oge sarua manehna nyekel kana leungeun bapana nu sabelah deui. Bari nyarita pinuh ku kapunga. Alatan kudes disangka-sangka bapana bakal cager sapada harita. Bapak, alhamdulillah Bapak tos pulih tur sadar sabihara bahari deui. Ya abdi Darga Pak. Pokna pernah neuteup antep ka bapana. Syukur manehna jeung maneh geuning Darga. Ayeuna keur ngariung di ieu imah. Bapak teh asa baringung. Nah, ayeuna nyaho-nyaho aya di imah. Padahal geus aya kana 2 atau 3 poena rasaan mah. Bapak teh da lain keur aya di dieu. Duh, asa teu kaharti. Hese nyaritakeunana. Nya. Mana ari Jang Sena? Jang Sena ka mana? Tadi teh pan bareng di ditu. Ka mana deui ayeuna? Ceuk Mang Juha bari rarate nempoan ka sajeroning rohangan imah. Anu duaan nyaeta Birum jeung Darga sakedapan mah kalah silih reret. Puguapan ti saprak Sena datang ka dinya. Mang Juha teh can eling-eling. Jadi pimanangan make jeung nyahoyeun Sena aya di dinya. Itu cek pikirna nu duaan. Untungna keur kitu kurunyung Sena ti kamar. Yaek manehna diuk hareupeun bapana. Bari pok nyarita.